Shalom, tujang enjing dulur-dulur sadayana nu dipika cinta dina Kristus. Sagala puji syukur abdi aturkan ka Gusti Yesus Kristus sebab ku rahmat jeung sih kadedehna abdi tiasa kumpul bareng dina kasempatan ieu. Abdi ngarasa ngahargaan pisan tiasa nyarita di harapan aranjeun sadaya ngeunaan hiji pelajaran penting dina kahirupan urang salaku jelema percaya nyaeta kacangrekan dina nungguan waktu Gusti. Dina kahirupan sapopoe abdi sok hayang sagalana, geura jiru hayang doa langsung dijawab, kahayang geura kahontal jeung cita-cita langsung kajadian. Tapi dina agama Kristen abdi diajarkan waktu Gusti lain waktu abdi. Dina 2 Petrus 3 ayat 8 disebutkan hiji poe pikeun Gusti teh sarua jeung 1000 tahun. Jeung 1000 tahun sarua jeung hiji poe. Kacangrekan teh lain ngan saukur nungguan, tapi kumaha cara abdi nyang harapan jeung nyikapi waktu nungguan eta. Dina Roma 12 ayat 12 disebutkan bagja dina harapan, sabar dina kasusahan, jeung satia dina doa. Gusti henteu kungsi telat, anjeunna sok digawe dina jero kaheningan. Nyieun urang jadi leuwih kuat, nguatkeun keyakinan abdi jeung nyiepkeun nu panghadena nurutkeun kahayangna. Contoh nyata kacangrekan bisa tingali dina kahirupan tokoh-tokoh Alkitab. Abraham nungguan mang taun-taun menang Ishak anak anu dijanjikeun. Yusuf kungsi dijual jadi budak nepi ka penjara, tapi tungtungna jadi jelema penting di Mesir. Sagalana lantaran anjeunna satia jeung sabar dina rancana Gusti. Kacangrekan teh lain tanda kelemahan, tapi bukti nyata abdi percaya lamun abdi sabar teh hartina abdi keur nyebut ka Gusti. Abdi percaya waktu anjeun leuwih sampurna batan rencana kuring. Dulur sadayana hayu abdi diajar sabar lain lantaran abdi teu tiasa nanaon, tapi lantaran abdi percaya yen Gusti nu digawe percanten moal aya doa nu sia-sia, moal aya cimata nu henteu dipikiran, jeung moal aya waktu nungguan nu taya hartina dina lengan Gusti. Mugia urang sadayana dipaparing tanaga pikeun tetep ngarep-ngarep, tetep percaya, tetep setia dina nunggu waktu Gusti nu panghadena. Hatur nuhun, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.